Aing penasaran Kakak Bogo kunaon nya tiap orang ningali dompetna juga nu ngambek ulah pisan ningali dompetna teh. Aing palalawur boga salingkuhan. Hek foto salingkuhan teh disimpen dina dompet. Duh. Tapi da ketang aing ge sarua salingkuh. Lalaki mah ketang da wajar salingkuh ge. Meskipun orang salingkuh tapi orang embung ari di salingkuhan mah kehelaanan. Kumaha carana nya? Ku aing ke lamun aya kesempatan dipariksa dompetna. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Aduh, si cantik. Alhamdulillah. Naik naon ka dia? Papa. Apa? Papa sareng Mama. Salah. Papa sama. Mama aya mah. Tapi dah lamangnya Alhamdulillah, A. hari Bapak masih pamagat. Masih satu hari, A. Bisi geus ganti. Ini tuh aku calon mertua. Ada. Neng. Urang teh terus tahun langkungnya. Kunjungan teh. Kira-kira aku mah si Abah jeung si Ambu eta. Hari si Abah sareng si Ambu mah ngarestuan. Ngan? Apa dah teu boga pagawean teh kumaha atuh? Ya eta, aku dah damel atuh. Ari damel mah osop neng. Nanti ngahasilkeun. Aduh. Aduh, tapi hoyong kapanan? Ini ka zamannya. Sok. Ya. Ancaina. Naon? Baseuh. Ayo dompetna tuh. Curiga si aya foto. Tidak eueuh. Kewa. Ini dia aya paku 2 duit 2.500. Maksudnya nya kita tanyakeun Neng. Atas. Atas, A. Alhamdulillah. Anaha dompet Neng dikeluarkeun. Oh. Jadi kieu Neng. Aa teh selama 1 tahun itu curiga ka Neng. Kunaon betulah ningali dompet teh. Sok sieun salingkuh. Neng teh. Itu yang dijelaskan kunaon. Neng ngajelaskeun tapi A tetep sayang kan Neng? Ari mah meskipun Neng salingkuh tetap sayang atuh. Sok jelaskeun tapi di lebet dompet Neng teh ieu aya paku 2 acis 2.500. Neng bari ngajelaskeun tapi A masih sayang kan pi sama Neng? Ari mah Neng sakumaha Neng salingkuh oge tetap sayang. Tetap cinta ka Neng teh. Mun A. Saacana Neng ngahapunten pisan ka teh. Neng teh da sanes wanita solihah kitu kawas batur. Terjadi masalah yang mah Neng. Neng teh seueur kalepatan A. Jujur ka A. Neng teh upami ieu paku, upami salingkuh sareng seorang, Neng nyimpen pakuna hiji. Oh, jadi Dina lamun dompet. Neng salingkuh teh nyimpen hiji. Uheuh. Oh, gitu. Baiklah, si Neng berarti pernah selingkuh ngan 2 kali. Urang mah geus leuwih ti 10 mah. Nya lah, teu naon. Aya 2 pakuna tah. Iya acis 2.500. Naon maksudnya? Ya kan, dompet Neng teh kan kecil. Jadi daripada pakuna seueur di dieu, ku Neng teh dijual pakuna. Wes sakitu artosna teh. Jadi dijual. Muhun. Meureun aya 1,5 kilo. Berarti lain 2 kali atuh salingkuh teh nya.